Eta teh saha nu bade ngahibur di lapang pajagalan Pangalengan teh bae wo. Ieu teh ti Lengkung Seni Giri Harja Tilu. Sadaya Pemagelaran ieu lapang Pangalengan. Nyipta seni pawayangan. atur pun
sanes Maglara seni wayang bineka binangkit dalan sampurasun panangan bintang teng seni bingan dulungan di pasir di kawihan mudahan pakaian kujang geni pagawi mitma mibantek biji gamparan silokaning kahirupan rumingkang di pawenangan rumingkang di pawenangan sadaya garasa pangeran mari cendoni wayang usiku dalam jamah hirupku kersana jamah hirupku kersana cek ijo iji sampur sahanu baris nyantangan ngajung-jung mah gunungan seni pawar olehnya Soloyo ulah kamalalinan
Kalimi. Iring bulan pepeli rek medar carita Mendra windulan sastra tinuara pansiang ing ngawuwu sinenggih kanda Purwantara. Basane Purwa apa? Purwa hartosipun wiwitan, Tara iku apa? tara hartosipun kraton, Kraton mana kasebat ini? karaton ingkang dianggep jejer sinarita boten wenten malih. Mana Kejabiti kahyangan satur pertala, catur satur arane opat, pertala hartosipun bumi. Jadi di lapisan bumi kaopat aya hiji karaton anu ditaretes ku inten rinuk mi murub mubiare kadia kunang-kunang. Tihang-tihang dilapis ku emas, berlian, inten. Daya sanes anu jadi ais pangampih di ieu karaton Kajabiti hiji naga anu sakti mandraguna punjulinga papa. Tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan kekasihipun Hyang Antaboga. Hiji naga Pansen Hyang Otipati Jagatnata kelayan Pansen Hyang Tunggal pikeun ngajaga ieu lapisan bumi kaopat tur tangatur sareng sagala rupina sakaligus dipersanten ku Hyang Tunggal ieu Sang Hyang Antaboga. Ngahaturanan linggih putrana ku anjeun kakasih naga Tatmala tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Hyang Antaboga. Kawuwuh putuna ku anjeun kakasih Raden Antarja putrana Dewi Nagagini ti Arya Bima sami ngantos kana dawuh Hyang Antaboga tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor watek wantos Hyang Antaboga dudu naga samanea parantos tutas tina didikan rohani jasmani margi anu diudagna nyata ngeunaan kamanusaan pikeun ngalestarikeun ieu tempat jagat raya Pramudita jagat raya wayang-wayangan ananging sadrenge pun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi sorak kana haladria apa batur ana hiburan seni suara nangakeun mangkuk di payung hiburan seni suara ngakeun ka Ade Kartini para pemirsa Sapang Lengan Jagat.
gending Iya teh gamelan di mana Mang Aya? Pan gamelan pikiri harjati luang daya Baiklah tena. tu aya Adodi. hari sintir nang andung pepeli Mun aya. padaya mah padaya ngawitan ngipi ngipi dewi nuding reka Mun aya. binikas ringkak sejana nganggo gamelan Ayo urang. kiri larang Pangestu. suci bersihkan Bau. suci bersih tempat-tempat pariang rengkak pola geranya Pak Ali rengkak pola matak-matak lucu Bapak bencu di Pangalengan rendek iga geranya Pak Haji Unang rendek iga wuh luyu Adek Kartimin Bapak milik kepat tekaku dapuku parantos tim langgi ormang langgi kepat garang Iduati lopat 5 antos sakedap angkat lir macan tenangan rokok cai kopi sampur di Jepang rokoknya mato tempat kopi riri di mahkota jaya Cep Dodi Oh iya. kepat kopi dari riri salit tadi kublegan sarung Saha nu ngaletkeun teh? sapi Duh ibu Saloyong. bapak pilu jangan tepat Cukup sauyuran. halon ninggal halon ninggal galeong godek ninggal wirahmana godek ninggal wirahmana godek ninggal wirahmana tatamu sumpi tatamu sumpi Sadaya. Sararu. Batak ngapa Batak Tadi imut Gara-gara ibu hajah Dede. Deng
Ari dadelen kutingkah tingkah mojang ngancelemi kaniyama mangkat birahi kaniyama kat birahi kania mangkat birahi batu jaja baskom ayo urang pangalengan saraya baskom saraya titih rinti titih rinti turnas titih lunggut timpu hati-hati lunggut timpu dunungan hati-hati sesana urang lain lunggu tawis lemah jaya karep rek sumerang ewon samenaon jaya karep rek sumerang rigik ngandung harati gagah rigik ngandung harati gagah gernya palitnya lain angkuhan urung nganding kungkurit cahaya mati tali sumirat marit cahaya widadari kahyangan ya teh widadari ti kahyangan Raras kahyangan. mani widadari seni Sunda tuturunan Sunda Sunda sawawata kapan kasenian geningan datu turunan Sunda sawawata kapan
busana maneka warna busana maneka warna Sritirunjing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna sarba kapus piteng dianang yang pajerakin sarwarukma ya sarwarukma rengking manik narawata di pagelaran Jawi Karaton Kahyangan Catur Pertala Sang Hyang Antaboga kasumpingan putrana Nagatatmala kalayan putuna Raden Anterja sami tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor watek wantos Sang Hyang Antaboga dudu naga samanea pranyata trusing madu trahing kusumah titising andana wirih traking dewa kamanusa ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun anaki jimat awaki ngarasa bagja barina sugema kula bisa riung mungpulung anak incu yap kaharep diukna anak oge incu kaulan Ramat Dewaji putra dalam Nagatatmala nampi kana pembagi kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem kohonyuk panjenengan Rahmat Dewaji ditarima pujastuti hidup ku ama kalihna ti eta hapunten tina pihak lepatan saling malu aya naon ieu teh puluh panjenengan kerasa nimbalan kelanan itu cu kadieu cu incu eyang anak ing anak mangka payun cu kaulah wayah dalam antarja nampi kana pembagi aya nunjuk sumaga ngahaturkeun semasungkem konyok panjenengan pangresa eyang ditarima incu kalihna ti eta konyok rama paman nuhun kasep nuhun tansah diajeng-ajeng aya pikrasa naon ieu teh purwa panjenengan eyang kersa nimbalan aya naon ieu teh oh kieu kasep cobi sepuh disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wansina saperkara sono kadua nati eta negerakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan urang sadaya wireh urang hirup dipercaya nepi ka danget ieu leres dawuh dah-dahane ku ayana minang syukur teh nikmat tambah deui amin da janji anjeunna leres sajabana ti kitu
berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana ama hidup bisa nyaosan kana pangangkir ama leres ai anu jadi pasoalan mah urang ngadongeng ngeunaan kajadian ieu marcapada di saluhureun urang nyaeta lapisan bumi kahiji hartina di permukaan bumi di daratan ceritakeun pengalaman Musa leres asa manglebarkeun ka bangsa manusia anu dimuliakeun ku pangeran toh leres bisa na manusia disebut mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamilih rasa jeung perasaanana eta kakara disebut manusia anu luyu skenario ti pangeran yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna wah leres beda-beda bangsa beda-beda suku tapi tetap manusia disebutna ngan dina pengabdian ka pangeran meureun ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana leres sajabana ti cara anu geus ditangtukeun teh gumantung kana budayana sewang-sewang leres aya ibadah dina prak-prakanana sajabana ti anu sarua teh aya nu beda anu benten sabab naon sabab tempatna ge beda-beda aya nu gersang aya nu minus aya nu subur leres tuluy meureun dina ngamumule budayana dina ngamumule bahasana dina ngamumule lemah caina eta oge ibadah kene wah sabda eta rifah iya tapi beti balik dina waktu ayeuna sa kumaha anu parantos disangemkeun tadi ku ama yen manusia di mana nyukurkeun kana nikmat pangeran nikmat bakat tambah deui tapi ayeuna kaayaan di muka bumi teh bencana alam di mana-mana hareng-heng ku dedengean aya jelema ti nagara ka nagara perang can eureun-eureun toh leres nyawa jelema geus murah kasilakaan darat laut udara can bencana alam bumi ngamuk cai angin seuneu sabab yakin ieu alam anu di saluhureun urang teh kawas-kawas anu geus mung deui bersahabat jeung manusia eta oge aing hasil haharewosan jeung rumput-rumput nu bergoyang anu kaituna huhuhu umar urung teh alam teh umar urung dimalan leres bencana alam jelegur belah kidul candreng se diomean belah kidul geus jeleger belah kaler candreng se belah kaler geus sing carorowok belah kulon sing cara romo candreng se belah kulon beledag belah wetan letak bijil leres anu diarep-arep ku masyarakat lemper haneut ieu mah kadah lumpur haneut leres nah ieu rek nyalahkeun aing oray nya rek nyalahkeun ka sasatoan nyalahkeun maung nya moal nah saha ieu pengruksak dunya teh upami ningah kana sawatawis katerangan naon
mual pati-pati alam ruksak ieu upami teu aya nu ngaruksakna namung upami ditinggal kana sawatawis katerangan yen dina nalika malaikat protes dina nalika Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi nganahakeun naha make ngarek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab yakin bakal saling paehan saling kocorkeun getih jeung deui aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah atanapi ku leungeun-leungeunna manusia Telapat kacatet bangsa orai atawa naga ngaruksak dunya henteu sugan dina katerangan aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah orai henteu da urang mah sato anu diruksakna malah anu dirugikeun ku manusia nya ler pek pikir ler ayeuna di darat heuh di muka bumi panggalakna sato teh malah disebut nage raja leuweung nyaeta maung ai maung dengan ukur kahakanana sasamet daging mari beunang manehna can ngadenge aing mah maung kumpul heuh ngaredok acan sebenarnya atawa mau ngiriditkeun can ngadenge mau ngarariung heuh ngolek dan teu kula nyara ramal laras teh anu disebut raja hutan tapi manusia daging dihakan, lauk dihakan, bubutian, bubuahan, tangka, daun. Malah kurakus-rakus na manusia minyak aspal, semen dihakan. Minyak tanah diuyuh. Heeh, ya. Yakin ruksakna dunya teh ku polah manusia, yakin tah bisi pajarkeun ayat-ayat pangeran bohong. Maha benar Allah dengan segala firman. Bisi pajarkeun bohong. Benar. Benar ya teh. Nyak nah. Leres. Malah agamanya rek pisan dina hiji perkara omat ulah nginum anu keras-keras di antara na arak jeung sajabana naon sabab naon nyaeta bisi ilang keseimbangan bisi teu kontrol leungit keseimbangan leres di mana geus teu kontrol kaituna gawena tunggul di parut satang dirumpak leres malah bakal tega ngahalalkeun kana sagala rupa cara leres eta barudak ngora anu sok teler di sisi jalan eta kitu lain eta wae eta mah geus puguh deui geus puguh tah mah mabokna teh alatan nginum tah nu leuwih doraka mah nu teu nginum mabok mabok naon mabok jabatan mabok kekawasaan mabok kadudukan paduli batur ka siku paduli batur ka jejeg paduli batur ka leyak asa manehna untung ku mabok-maboknya jabatan memeh dipilih init ka itu ka pakampungan bari amis budi bari barang bere ngajak wawuh jeung rakyat leutik kawas nu heueuh tapi geus gek dina kursi poho tah malah culang cileung neangan palingeun kadang-kadang aya kitu nu kitu lain aya loba kadang-kadang perajaan kokon
da baheula Madinah zaman perjuangan baheula ngarebut kemerdekaan negara toh pati jiwa raga nyawa kadikeun kasalamatan tanpa pamrih ditegakeun ieu jiwa raga malah getih dikosorkeun masihan Ibu Pertiwi keur ngarebut kemerdekaan beunang we ku penjajah maranehna nepi ka dibui jelegur merdeka penjajah nyingkah keluar manehna ti pangbuian keluar ti pangbuian jadi pejabat baheula tapi ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui tibalik teh eta make dasi heula tuluy dijerigi beusi baheula mah hepati ka dieu keun lemak cai leres lamun ninggalkeun sawatawi sejarah leres telepan teh kasauran teh sepuh leres daun nya leres bongan saha tah dek nyalahkeun aing bangsa naga bangsa orai da aing mah nu dirusak sabab naon ekosistem hancur teu saimbang ku pangeran teh geus disaimbangkeun ari ayeuna pan nu ngarusakna jelema manuk contohna manuk beger manuk norweco manuk alus manuk kacalecet-calecet diala beak manuk hileud loba ajab tah leureuh orai dialaan mimiti orai leutik orai gede orai galak orai berbisa jeung sajabana beak orai beurit loba hoduh leresnya dek nyalahkeun aing bangsa orai satadina aing kabita ku manusia dah kabita kumaha sepuh aya kieu mah geun nah aing mah teu dituding ku pangeran sugan nu ngarusak teh bangsa orai dan teu jadi panudingan atuh kaduhung pamiki teu putra jadi turunan manusia tapi inget eta dina nya sabeulah dina segi negatifna tapi positifna ge aya iya sabab manusia anu bisa ngebongkar rahasia-rahasia Allah da ucing mah teu bisa leletikan rahasia Allah maka jeung jelema hubungan antara jelema jeung jelema teh ti kajauhan teu ngaliwatan kabel HP iya nya eta rahasia-rahasia ilmuna Allah beunang ku manusia iya tah lemah dieu urang elehna teh di dinya mulyana manusia teh komo lamun dipake ngabdi ka hadirat nu kagungan nana yakin eta manusia teh mulia bener pisan yeah. Nu mawi dina resan dieu pangna ama ngocoblak teh dume ama teh boga turunan incu bapak nama manusia nyaeta Bima Pandawa nu kadua sobohon indung nama sarua jeung aing leureuh kade anjeun sing bener-bener hiji manusia anu bener-bener dimulyakeun ku pangeran anu bisa ngagunakeun akal pikiran dina jalan anu positif mudah-mudahan we ya bisi engke disebut nurus tunyung keur mah awak sisitan kata mah kalakuan euwah-euwah ai kitu mah turunan ti ama hidup anterja soleh geningan da bukti ka indung bapa hormat ka kolot pon kitu deui ka sasama kalayan guna anjeun mah hirup teh pikeun kapentingan negara jeung bangsa nepi ka jadi panglima tertinggi pimpinan angkatan darat di negara Amarta syukur
Kadek eta kapangkatan oge alat sebenarnya mah pikeun ibadah lain pikeun nyingsieunan nu leutik tapi pikeun ngaping nu leutik cing ingat urang mah cing ingat nyaeta hate jiwa raga teh kudu bener-bener diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa heulakeun kepentingan rakyat cing inget sabab urang jadi na gede kieu teh meunang rakyat pek pikir lamun eueuh rakyat nah syarek mingpin cucunguk mun eueuh rakyat teh dahar naon atusannya leureut omat cing mihak ka rakyat kase sabab sora rakyat eta teh sora pangeran deui daya benten rumah kentang rakyat tah kitu kase deudeuh teuing eta teh neun ka deudeuh nuna kanyaah sepuh ka hidup teh dugi ka kitu tah leres paman tah kitu eyang kataji ku ayana slogan bangsa manusia dina silih asih silih asah silih asuh ye silih seungitan antara urang jeung urang tah urang mah ulah dina sungut eta caritaan hungkul tapi buktikeun dina karya anu nyata tah wayahna kasep eyang teh menang pancen ti hyang otipati jagatnata ti Batara Guru pimpinan Triloka sabab kapenta tulung ku Batara Kresna ai Kresna teh Batara tugas Mahatunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan tak ayeuna Kresna teh jadi goreng gawe nah ya apa rada kedul digawena heumeureunnan hate kaganggu atuh dah hate mangarana ge hate dipangpalerkeun ge hese kesebit hati rada kesebit hati kunaon Kakang Kresna teh kunaon iya naon jadi marga lantaran aipangna nu jadi kedul teh kalengitan anak hiji santena kalengitan putra kaisalan putrana ha saha iya ai anu isa teh cenah mah Raden Samba Purwaganda Sambra Prawira ka mana nya ka teuing gaya beritana tayina teh beritana eta budak teh ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit wayahna hidup memeureun kapilanceuk ka eta Samba teh sabab ramana Prabu Batara Kresna teh kapilanceukanana Pandawa subuh wayahna bantuan sabab rada goreng we gawe di antara urang Batara ieu teh bakal aya ganyelan bakal aya mamala nu teu hade otang tos diestokeun pisan aya banget Kakang Samba Purwaganda anu teu aya bari dipilarian ku putra Antarja syukur gede atuh jeung mang we lo nuhun atuh mang bari hayang ka kota hayang mang muncul kamu ka bumi moal era di iluan mang wah nah ari papan mang teh teuing bagja we hayang ngamparan cabadak laras bade ngiring ka si Alo tah kitu pek mudah-mudahan dina nggoning milarian Raden Samba Purwaganda anu teu aya sing nepi ka panggihna lara ka kulon ka wetan ka kidul ka kaler teangan sing nepi ka kapanggihna diestokeun aya tak kitu kinten-kinten iraha ieu teh kana lumampa ai numutkeun waktu hade mah ayeuna sae ulah ayeuna pisan keur ninggang dina sabda panita jam 11 mah heeh saya tuh ayeuna we aya bade ayeuna we atuh heuh pek pangdoa kula aya di sagigireun hidup sarerea sing hasih kitu ngaran-ngaran jeung dulur mun jauh silih tepungan lamun anggang silih teang gering silih ubaran pae silih rasanan ta ayeuna buktikeun dina gawe kanyaah kadeudeuh antara hidup dulurna jeung barayana
temongkeun kanyaah anjeun saya rupina bade ayeuna pisan bade ayeuna we panginten pek didoakeun cing salamet Romios Rahmat Haji Brah anteur anak maneh ih barang tos jadi kewajiban Brakas Bang doa yang tetap marengan Bak Jai ih kan tenang sepuh anak incu gararaga kagungan jabatan saya Krishna bejana kalengitan nu jadi anak heuda ngaran-ngaran ka anak atuh kan tenang kanu gedenya ku gedena kanu letiknya ku letikna kanu awewenya ku awewena kanu bodohnya ku bodohna kanu pinternya ku pinterna semua bra kasepna cing nepi ka pagina bukan nirayang mundur mimitin nirayang rana